bisa. Aing hayang bisa kana motor kumaha carana nya beneran kemang teh parayu aing bisa ngorderkeun kana motor mah. Yo, adi euy. Woi. Yo. Alah. Naon beh? Aing yuk di teh euy. Aing yo dek teh euy hayang bisa kana motor. Boga dagangan kemang ye euy dek teh meureun payu mah orderkeun kana motor mah. Boga duit sabaraha beh? Keur naon? Pandajar teh meureunan kudu kursus heula meureun. Teu kursus mah habis-habis we. Aya duit mah di dewek lah. So dikasih bisa kana motor. Boga duit sabaraha we? Aya meureunan 500 mah. Mahi. Kurang kene sigana mah. Oke we emang nangan dikurang mana kayak ieu mere DP ke seling 500 dek ajarkeun kana motor. Tapi ya kumaha ye? Kanu ngajarkeunana aya otengan eueuh. Jadi saya dari duitnya bukan 500 saya nggak gitu tuh. Sok aya nama kira siap-siap heula. Dangdan heula. Oh. Udah kudu gaya jeung ieu mah tuh. Duh. Kalau mending kieu diajarna lah. Balik ti kebon kieu geunaheun. Sok. Duh, boga kolot teh. 500 aing teu boga duit. Nah. Ku aing diakalan, aing boga babaturan tukang ojek. Engke, ku aing dek dibejakeun tukang ojek bejakeun 500. Pan aing boga 400 ka tukang ojekna. Aduh. Ayo nu jerahan ya. Biasa we kumaha Ngetem ya, ngetem. Muatan teh bener. Kumaha daripada cari cingki ye. Aing bisnis wah, ieu mah duit nah hate. Ngajarkeun motor. Babeh urang. Bayar sabaraha, bayar sabaraha. 100. Bisi ieu we. Tuh sedik teh, harus matu. Kumaha tuh Moal asal 100 mah, apaan 100 mah duh. Kieu we atuh. Geus pisan can kanu moto kanu sapeda bapak didinya. Teuing can bisaeun tapi Ajarkeun heula sapeda ka dieu deui lah. nya wong ngajarkeun sapedanya. Lamun belul kana sapeda beuleunan. Kana motor ge beuleunya. Aduh, aing ieu kolot teh nu jeung hayang diajar segala. Mahal deui kana motor. Atuh. Nah sia sampai tadi jinjing gitu. Sok lah. Da aing ge sarua teh belul beh. Karena sepeda mah aing can bisa kana motor yang sepeda oge. Sok tumpakan diajar gitu. Kudu balik diajar teh kolot teh nya modern di mah yang ajar sepeda. Kom juga kolot teh. Sia teh goblok atuh cing kalau teh kahayang teh. Pan aing teh kana payu di karana goblok. Rada geuleuh mun daeng. Lieur aing mah. Aing we can payu. Kita launa atuh mah sepeda teh. Wes sotkeun aing juk bisa. Sok. Sia mah kahdi lesotkeun sutulungan aing teh suku kegencet. Pan tadi teh beh cik aing oke. Geus omong geus bagus belul cenah. Aing suku aing balare kieu kumaha teh teh atuh. Borok urang teh dilepaskeun beh. Aing sabegawat bawa ke puskesmas. Aing mah tinihkeun deui lah. Goblok anjing teh si Jois aing sepeda ka dah dipanggul kieu goblok pisan. Kumaha aya urang teh ya. Ayeuna teh Geus pangi deui wae. Ngaharum deui wae. Aya naon deui bah. eta cenah aya nu rek kajak ojek, ngajak ojek. Tapi nyebut can bisa cenah kana ojekna teh. Oh si eta. Saha kan? Lain latihan. Latihan teh. Aduh. Nah, eta jelemana katang deui wae. Geus pisan can kanu sapeda teh. Jagoan. Jagoan. Wah, Peter ayeuna mah. Jika atuh mana ka dieu. Pokona sok ayeuna ajarkeun ayeuna. Oh, mana bapakna? Beh, ada beh. Si anjing dipanggul. Anjing bisa mata kurang dilepas. Aduh anjing. Nah, make dipapanggul lain. Gacet kalau aing goblok. Cek kolot we. Cek budak naon?
lamun misalkan tencan bisa panggul sepedana salah Aing mah geus saya kana motor ini mah. sok atuh sok pilih di mana tah sok motor tah Kan metik. metik ame belum sok Aing sepedana tong dialakeun atuh ka mana jalan motor atuh pindahkeun lah. birakeun abe lo Nah, nya bener atuh Aing atuh. ulah nya dicapekeun wae aduh aing enggak kolot Aing bener kan motor. Sok cenah diajarin motor lu haruh. bebe ya 500 ya Ya kumaha mun bapak amun labu aing teu tanggung jawab yeuh. biar di gua 100 dulu ya sok Baiklah sok. oh daripada aja jentul motor sok Siapa? Nah, etan beban metik. Diajar mah. Lah. Bikin melu hese kalau. Yo mah aing. Anjing kolot-kolot nu gedong atuh. aduh gengsi kemudian hayang aduh hayang kawin deui Nah, bisa. Oh, Nah, bisa. Oh, nya bisa. Nah, bisa. Pintar aja. Ante pintar aja. Lepaskeun atuh Jo, lepaskeun. ah nya cek aing oke Oh, bener. bapak aing bisa tuh Tapi nyaman teu ka dieu deui anjing. Kumaha eta teh? Naon candakan bae? Cedekan deui ini gimana? itu bapak aing ting guling itu tempat Si Adik. Tulung si goblok lagi resotkeun tulung. oh si tulungan Tembola. Oke. Ya, canggung. bisa aduh Kasih sini. Mah bener ya mau.